Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: حقت محبتي للمتحبين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا. صدق الله العظيم. حضرة المكرم, para alimil ulama, para fini sepuh, para kiai, para ajengan, alhamdulillah kesepuhan hadir dina tempat ieu, mudah-mudahan parantos mapasihan waktu tadi, mudah-mudahan mantena sing dipaos yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir di malam ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik wa hidayah. Amin. Begitu juga alhamdulillah aparatur pemerintah, Bapak Lurah berikut serta jajaran Bapak RW, Bapak RT yang tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, dari awal sampai akhir insyaallah Bapak Ibu sadayana masih keneh karuat. Alhamdulillah tadi dibacakeun sholawat, bahkan dipimpin ku hadroh nyaeta majelis Nurus Syifa was Sa'adah. Alhamdulillah baju nagi barodas. Laras Ibu, Masya Allah, alhamdulillah. Si Abdi kenal kamantena kapalih itu ka genteng kenembe dua sasih pas dongkap ka dieu, Masya Allah. Leuwih di santri. Alhamdulillah. Sampai ayeuna oge si Abdi diondang deui ka dieu. Gitu. Padahal mah naon abdi mah teu tiasa ngaos. Bahkan cek sepuh tadi jadi aya nu pentingna. Gagah keneh ajengan tadi ngaos mah. Ieu mah niatan silaturahim we. Mudah-mudahan silaturahim urang sadayana ditampi ku Allah. Amin. Alhamdulillah dina denget ieu urang masih dipasihan sehat wal afiat. Coba lamun dikira-kirakeun urang didatang arek dongkap ka malam Senin ieu. Pas arek mangga bade abdi dongkap. Kaperan dongkap ka dieu langsung gering. Hadir moal kira-kira. Moal ieu samata-mata urang dibere sehat. Ari sehat mahal murah. Mahal mana jeung 100 juta. So, coba orang kampung
baros ieu ditaroskeun Kang akan mending gering tapi dibere samiliar tapi cager teh dibere duit mending mana ayo mending kene cager bari loba duit kudu gitu terusnya nya da kabeh ge embung enak artos seueur tapi ribu udah dibawa ke rumah sakit malah genah atuh pan terus teh kakarak nyeri waos kudu dibayar bari ditojos deui nya mangkana ieu sehat anu jadi mahal mangkana yaitu Allah Subhanahu wa taala ulama misalnya sing jongjen anjeun tuh tafarruq sebab urang ibadah teh lamun keur geus daek gering kakarak ibadah ai keur sehat sok ka mana terus teh mesti mulai ada sadar kieu mari daek ngaji malam Senin teh cager bembung deui itulah sifat manusia ya nah ai keur sehat sok ka mana kitu alhamdulillah udah mah sehat dibarengan jeung wegah can gitu bahasa ya makana ieu tilu nikmat salah satu lesat laha nihaya al amnu was sihhatu wal kifayah cek ulama tilu perkara anu mentak teu aya deui dibandingkeun jeung dibere naon diantarana Bapak Ibu sadayana ieu tilu perkara hiji al amnu ai urang alhamdulillah aman teu ayeuna kira-kira aman teu coba zaman gerombolan kapumpur zaman 60 50 40 ngalaman abdi sih teu ngalaman teu cek kolot kapumpur cenanya urang asup kana kalau bari putih karak balik terus gitu bani kunaon nya palurahnya bani ku teu aman ayeuna urang geus aman teu coba ya Allah Gusti abdi main tantong aman cah jangan kurang nu kitu mah leres hukum geus ku Allah dibere aman teu kudu naon maka ieu perkara mantap kadua dibere sehat orang biasa di tempat masing-masing di wetan di kilur di kaler di naon di mana-mana dongkap ulemana di majelis masjid Fitriyah jamak tina fitrah mudah-mudahan orang bersih sadayana amin fitriyah diambil tina fitrah teh suci bersih nah cina bersih urang salat kudu bersih namun diantara urang cek tadi ajengan tadi urang panggilan Allah Subhanahu wa taala itu urang berapa urang rek ibadah ka Allah bari kotoran garas urang ibadah teh kudu bersih katakan mukmin teh bersih sagarupa urang teh arek salatna arek daharna arek sagara kudu bersih ieu diantarana sok ge urang ayeuna salat bajuna kotor datang ke masjid keur salat kumaha gagaro Pak garas wah genah tak ieu bersih teh penting katakan cek gandek di ayatnya jagalah kebersihan itu penting an-nadhafatu minal ya iman teh kadang-kadang urang mah iman nyebutkeun minal iman tapi kotor jeung kotor we nah makanya tinggalkan urang mendapat Islam itu bersih yang ketiga adalah cukup urang cukup alhamdulillah nya cukup urang ningali kasaluhur bujang-bujang moal cukup makanya cukup urang cukup kesederhanaan leres mun urang ayeuna cukup ku 10 juta ya cukupkeun cukup ku 10.000 cukupkeun mendakan enak lamun teu cukup samiliar mah cukup leres enak urang boga anak 10 contoh gaduh artos ngan 10.000 cukup mah kira-kira anak 10 cukup nah moal cukup gampang beli oncom China seember cukup mah cukup jeung ilmu bisa wah eta nu teu cukup jeung nafsu leres nya enak dahar jeung oncom dahar keneh jeung daging oge dahar sok ayeuna oncom aya daging aya cuwe aya lamun usahana dahar lain naon atuh ngapung da daharna kudu make mentakan saur